Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kurang neraskeun kana bagian anu kadua. Mangga urang regepkeun. Darengekeun dia nu belah wetan mesing nyaraho kajayaan milu jeung dia nya turunan dia nu engkena bakal marentah kadulur jeung ka batur tapi masing nyaraho arenyana bakal kamalinaan engke bakal aya babalesna jik gerana rintang dia nu belah kulon papai ku dia lacak kisantang sabab engkena turunan dia jadi panggeuing kadulur jeung kabatur urut salembur kadulur anu nyorang sauyunan sakabeh nu rancage hatena engke jaga mun tengah peting di Gunung Halimun kadenge sora tutunggulan tah eta tandana saturunan dia disambat kuno dek kawin di Lebak Cawene ulah cenah talangke sabab talaga bakal bedah jigerana rindang tapi ulah ngalieu katuka dia nu marisah kabelah kaler darengekeun dayeuh ku dia moal kasampak ngan ukur tegal baladaheun turunan dia lolobana bakal jadi somah mun aya nu jadi pangkat tapi moal boga kakawasaan arinyana engke jaga bakal kasendehan batur loba batur tinu anggang tapi batur anu nyusahkeun sing waspada